Hai, assalamualaikum, sampurasun. Dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan panata acara. Hidup tos terang panata acara teh naon? Mohon leresnya upami dina bahasa Indonesia masuk disebat pembawa acara atau aya oge nu nyebatkeun MC, aya oge nu nyebatkeun protokol kumaha acara-acarana. Anu jelas panata acara teh nyaeta hiji jalma anu pancena pikeun ngatur acara. Panata acara teh miboga pancen nyaeta pikeun ngatur acara resmi. Sangkan acaranya luyu sareng waktos anu geus ditangtukeun atawa anu geus dijadwalkeun. Dina kagiatan sapopoe, acara anu diatur ku panata acara teh nyaeta kahiji aya dina rupa-rupa gempungan, atanapi dina rapat, dina sawala, atanapi ceramah nu jeung sabagena. Oge aya dina upacara, oge eta upacara bendera unggalin dan Senen, atanapi upacara adat, upacara muka jeung nutup acara, pokok namanya sadayana acara biasa nama aya pembawa acarana atau aya panata acarana. Nah, upama hidup kapapancenan janten panata acara aya sawatara hal anu kedah diperhatoskeun ku hidup. Kahiji, kudu nyanya apal kana acara anu rek dilaksanakeun. Dua, kedah terang saha wae anu baris hadir kana eta acara. Katilu, kedah terang saha wae anu baris mere biantara, saha anu bade ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, pokona mah saha bae anu baris tampil urang kedah apal saha wae. Nah, anu kaopat urang kudu apal kana acara sagemblengna, runtuyan acara sagemblengna nya janten eta teh acara naon urang kedah terang ti kawit ti awal acara bubuka dugi ka rengse teh bade kumaha urang tos terang gitu nya. Terus salajengna kedah tos ditangtoskeun ku urang satu acananya satu acan acara misalna anu tadi bade biantara teh tos ditangtoskeun saha bae. Terus upamina dina acara eta bade aya lagu Indonesia Raya, kedah tos ditangtoskeun saha anu baris mengpina. Salajengna kedah apal kana runtuyan acarana. Biasa nama tos disusunnya ku panata calagarana, janten biasana sok disebut rundown-na gitunya. Satu acan acara di kawitan kedah ngadamel runtuyan acarana bade kumaha jam sabaraha dugi jam sabaraha menit kage biantara nu kitu-kituna kedah tos diatur. Tah eta mah tiasa di damel nyarira atanapi tiasa ngobrol sareng panata calagara. Nah, didiskusikeun kitu sasarangannya. Nah, upama dina rapat, gempungan, sawala, atawa ceramah, susunan acarana teh biasana sapertos kieu. Kahiji nyaeta bubuka. Biasana mah sok langsung dibuka ku panata acarana. Misalna contoh sapertos kieu. Hadirin anu samiling dihormatin simkuring, urang buka bae acara ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Tah sapertos kitunya. Teras salajengna tos bubuka, teras lebet kana biantara pokok ya atanapi anu utama. Pikeun ngadadarkeun pasualan atanapi hal-hal anu baris dibahas, disawalakeun atawa dipedar dina ceramah. Janten si pematerina gitunya. Teras salajengna aya tanya jawab. Teras kedah upami tos tanya jawab urang salaku panata acara kedah ngasongkeun hasil rapat atanapi kacindekan rapat nya kacindekan ceramah atanapi dina sawalana. Janten panata acara teh henteu mung sakur ngatur acarana tapi urang kedah terang upamana dina sawala urang kedah marhatoskeun naon wae sih kacindekan dina hasil sawala eta teh, naon rumusan hasil rapat teh naon wae ku urang kedah disebatkeun di akhir acara. Teras anu terakhirnya eta penutup bade ditutup ku urang atanapi misalna aya anu sanes anu bade ngaoskeun mangga ku urang disanggakeun. Upama misalna ku panata acara biasana sapertos kieu. Alhamdulillah acara parantos rengse urang tutup bae acara ieu ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah sapertos kitunya. Nah, upama dina acara anu sanes upamana acara paturai tineung nya atanapi pentas seni.
Ya acara-acara di sekolah biasa nama gitunya. Biasana sok diwuhan ku biantara pamapag atanapi sabutan anu dilaksanakeun samemeh biantara utama. Teras biasanya sok aya hiburanana nya. Nah upama hiburanana mah dilaksanakeuna sabada acara utama teh gitu anu formalna heula teras lebet kana acara anu hiburan sapertos kitu. Dina prakna aya sawatara hal deui nya anu kedah diperhatoskeun atawa dipalire utamana urang janten panata acara. Kahiji nyaeta sora urang kedah bedas oge bentes. Tapi bedas di dia sanes hartusna kedah gogorowokan sanesnya kedah rada tarik pokona mah sareng bentes atanapi artikulasina jelas entong dihem-hem gitunya. Teras lentong sareng wirahma anu merenah. Naon eta teh tah ieu mah sami sareng dinamika berbicara. Janten sorana kedah diatur teu kenging lempeng gitu nya sapertosna contohnanya bubuka dina biantara bubuka dina acara paturai tineng misal. Bapak miwah ibu sadaya hormatin simkuring langkung tipayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puja-puji ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina danget ayeuna urang tiasa ngempel ngayung di ieu patepatan. Tah sapertos kitu nya janten sorana teh aya naik turun gitu diatur. Salajengna miboga pangaweruh anu jembar ngeunaan materi acara anu baris ditepikeun nya. Teras salajengna miboga kamampuh ngareka basa pikeun bumbu pangirut gitu nya supados menarik hati gitu. Nu kumaha? Tah biasana dilebetkeun paribasa-paribasa tiasa atanapi upama hidup kirang uninga kana paribasa-paribasanya tiasa didamel anu paling simpelnya eta ngareka basana dipurwakantikeun tah kitunya. Contohna sapertos kumaha ari dipurwakantikeun mah berarti sorana disami-samikeun gitu supados raoseun nya. Contoh puji urang panjatkeun ka Allah nu Maha Suci, puja urang panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla. Tah sapertos kitu nya asorana teh sararami janten kan batur teh ngupingna oge raoseun gitunya. Oh ieu mah sae geuning nyandakeunana tah sapertos kitu. Teras salajengna surti kana suasana oge kahayang hadirin. Ieu aya hubunganna sareng urang kedah apal tipe-tipe audiensna, tipe-tipe anu hadir teh saha wae kan nya. Misal aya nu sapantaran urang, aya sepuh, misalnya atanapi urang kali tah urang kedah terang. Janten urang tiasa ngabawakeun urang oge tiasa gaduh kamampuh pikeun ngirut suasana. Salajengna miboga sikep anu hade anu ngawengku tata krama paroman tangtos janten panata acara teh janten pusat perhatian. Janten urang kedah ngajaga sikep urang. Tah eta sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun utamina hidup bilih janten panata acara gitunya. Panata acara teh mangrupa kaparigelan anu tiasa dilatih. Janten sing saha bae oge tiasa janten panata acara asal daek latihan. Kumargi latihan mah syarat utama bade janten naon bae oge nya utami ayeuna urang janten panata acara tangtos kedah teras-terasan latihan. Teras panata acara MC atanapi presenter teh geus jadi profesi anu bisa diantelkeun. Leres nya? Tah sakitu bae bahasan ngeunaan panata acara. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.